Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina maqalah salajengna waqala ba'dul hukama man nitasoma bi aqlihi dolla wa man istagna bi malihi qala wa man azza bi malukin zalla. Paratos ngadawuh sapalih ahli-ahli hikmah sing sajalma anu tatagenan anu kumandel ngandelkeun biakli kana akalna dola maka bakal sasar, bakal tersesat. Sajalma anu ngalap cukup ngalap sugih bimalihi ku hartana kola bakal sangsara, bakal leungit hartana. Waman azabi marukin sing sajalma anu neangan kamuliaan ka sesama makhluk zalla maka hidupna bakal mangih kana kahinaan. Nomor kahiji jalma anu tatagenan ku akal bakal tersesat, mun ngandalkeun teh kana akal bakal sasar, ngandalkeun kana logika mainna bakal tersesat. Contoh lamun urang ibadah ngandalkeun akal, ngandalkeun logika. Nyanaha ai salat wat bentukna teh nangtung, ruku, sujud, ai ibadah wat kitu. Ku akal mah teu kahakti, mun akal awam teu kahakti. Tapi lamun ayeuna di dasar ku iman, ada urang di parentana ku Allah kitu. Parentah ti nabina model kitu salat teh ibadah teh kitu, nyantos we kitu. Doktrin kawas kitu entos tarimakeun urang. Tapi lamun diudang akalan terus ada jauh mah ketika urang ayeuna isuk-isuk hudang sare lulungu keneh langsung kacai di kumah wajah urang lewat wudu, maka eta pembuluh-pembuluh darah sel-sel saraf bakal bereaksi anu kacida saena. Lajeng dina salat teh aya proses namina nangtung kena ruku, ti ruku terus sujud, kasih tidak sujud ke sujud maka eta saraf darah mengalir karena kepala ngajauhkeun karena penyakit stroke. Lamun udah terus penyakit medis karena ku akal medis itu lah. Nah selama ku orang awam mah nyeunah kitu geus urang mah ieu teh kumaha Allah kitu we. Logika biasa normalna lamun ayeuna urang nyeri sirah dibawa ka mantri, nah tuh udah suntik buat bujur, terus sirahnya suntiknya, ya supaya lamun udah ku akal ke hati oke, lamun tarang disuntik, kemudian jarum suntik ke tulang beletrak, kemudian tidak bujur, anu kandel dagingnya di dia, ya. Nggak dapat bagian anak, tarang mau sakedeng dipakai sujud nukul, bujur mah pakai diuk, coba lamun dibalikan, kulit bujur anu ipis dipakai diuk. Oh, kabayang nyerina ya. Tak ulah terlalu menggunakan akal ya. Terlalu menggunakan akal ya. Nah, kedua nah eta tadi nya ulah tateganan ku akal ya. Nomor kedua jalma anu ngalap cukup ngalap sugih ku hartana eta bakal sangsara. Wah emang sarasa beunghar, usaha teu butuh ka batur. Dawi ka beunghar bakal sangsara yakin jalma betul kitu. Ya. Pedang mainna mah jadi PNS, gaji ngali tiap bulan, geus teu butuh ruang liung jeung batur. Batur aya mautkeun geus teu hayang datang ge. Batur aya ruang liung tetangga sama hubungan sosial geus teu hayang, da geus cukup lah. Bawa gaji wal bulan, sangsara yakin hidupna jeung betul kitu. Terakhir, sajalma nu neangan kamuliaan sesama makhluk maka bakal terhina. Ngalih kita pada itu beunghar dituturkeun nu beunghar teh. Diturut segala omonganna, justru ku kitu bakal terhina sabab teu boga pendirian sorangan. Pates cekali hikmah nyarioskeun nama eta jalma tatagenan ku akal bakal tersesat, anu tatagenan ku harta bakal sangsara, anu neangan kamuliaan ka makhluk sanes ka sesama makhluk itu bakal
terhina bakal hina. Urang mah geus jadilah diri sendiri, be yourself gitulah. Jadilah diri sendiri ya. Tetap dengan naungan petunjuk Al-Qur'an, petunjuk Al-Hadis, asa urang badu ka mati payun teh ulah jauh-jauh ti kalam-kalam ulama. Kalam-kalam ulama hikmah ngandung hikmah eta turutkeun ku urang nya. Mudah-mudahan saya manfaat mohon. Itunya urang mah tuturkeun mah geus nu eta we lah ulah ayeuna sami-sami belajar sasarangan meraih mardotillah, meraih karidho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.